kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus teluhan tapi Allah teh mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayang ngahirupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu wallazina kazzabu jelmaan ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhudkeun ka Gusti Allah endahan surik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk beladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman kumaha ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana oh eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kabeladian kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae percaya nah iya bakal jadi penghuni neraka indennya na di neraka na hum fiha khalid selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe-sapeting opat boro-boro opat hiji henteu Masya Allah nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna mun penyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakitna ngan seukur make bodrek doang tak beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap ya Allah ya Rabbi nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos lu kaluar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna ta aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan engke ngobrol ban ieu mangsa ka neraka heula oh sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang haji mah langsung untuk ke neraka deui haji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik
terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek narik nuhun ya sakan naik satu narik na aya bae lah pokoknya mengesarua salamat bae ya ente mah kana ragu sakina sabara aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetap ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka saurga leungit ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah ka kapanggih jeung jelema nya di pager kieu bae lah abe teu kajawa jana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai paling nggak ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskan ke Rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan teka zamanan zaman tabiin ku para ulama ku ari dijelaskan ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengko mengkol kuali di denge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh nah ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas yang mau budak maka di internet segala aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui lain ngajak Allah lain mimitina mau hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah deka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya kalau ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun di tanggal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin saki gedena ai buana letik macet ai waluh nu sakitu letik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah teh aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal letik deh karak adil tekebel aya duragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena letik
lamun dikira-kirakan segede walu pae aing jeung maha adil Allah tuh. Jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun leuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih dah bunawas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada permusyawaratan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh ieu na. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan dia can anggeus keneh mah angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya nama angel jakna barang diteliti di neraka paengan cepet orenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana. Atuh gubernur ge seri hayang seri tapi palkanya ana sial aing berarti di jerona. Para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ieu. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh deuk lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja.
kopea pan berem lain hidung lain santri isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula itu santri bablon pan samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana santri bae hirup teh bebas dia di pondok na keneh geus jadi wali santri mah bebas hirup teh ya kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku tah ieu Gus Dur hebat eta nah ieu kula inget eta tah famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun waing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kental luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta hei aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya kuai kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh taon deui sia hayu naik saeutik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macem-macem geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargong Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuh dan nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu
Ini buatan Jepang juga kayaknya ceknya nate. Apa itu? Mobil gitu Daihatsu. Oh, memang bagus buatan Jepang, cak urang Jepang nak kene. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur teh. Beres, turun datang Kak, naik taksi ya, Ya, taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Ele aing payung ya cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Argo. Cek nih $100. Oh, mahal. Memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh. Sial eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar ku sia tah mobil Jepang. Aduh, eleh jada terlalu mahal ceknya. Aduh, jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah hari. Masya Allah. Nah, ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan mah nu 4 jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zalah teu salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawead nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah, hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahannya na. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Ning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun
datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis dan garang-garana garang-garana lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu hese kan jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi ngan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke jomol bisa teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya mengurang sadar datang kadinya hirup teh eta enggak saya datang kadinya mercy nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan teh turun deui kaget tuan tah ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kai ayo nah jang nyampekeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke disidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mantaknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuleutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri
Fathul Muin disarahan jadi opat i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab. Woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui buah ka dituna jadi raudhah. Jadi natufah nihayah. Masya Allah karim lain lalagaan. Woi ka ditu disarahan 20 jilid. Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid. Mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh. Mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha. Can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu. Naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus. Oh. Masa sabaraha tahun mas antren. Aya cenah bangsa 12 tiluas can sakumaha. Namun sabaraha tahun bahasa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres. Amun sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren. Nah ieu. Parah ieu mah ieu. Ieu parah ieu. Tah eta kareh mah kumaha kitu hese ngaji mah. Hese lain lalagaan. Di samping hese ngaji macana. Naon gitu ngamalna. Di samping ngamalna hese deui ikhlas dah. Masya Allah. Terus beki luhur. Asal geus bisa ikhlas we. Ngemplong. Jadi cekas ikhlas bah. Dek nyolakeun eueuh nu di deuleu. Eueuh sagala sholawat, sagala tek-tek beungeut. Eta geyebed eta nu kos kitu teh. Geyebed ngaran. Dek ngariung di deuleu sugih henteu. Ai praktek nyolong bade ngariung di dusugi henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang meudang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian nu aing nu teu susah atuh kamari ge nu susah gede berkat sia ka ditu nu sugih tah lah pas nu susahnya susah deui nya minta tolong boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas mah moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai loba anu kos kitu gantung sama kiai kos gitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna kitu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangena tiis mentek permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ieu tah keur carita dek naon deui aing geus kajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pad geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul muslim dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas wari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq
qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Laksanakeun. Ayo, nu cak aing wajib cak Gusti Allah. Sulah haram jauhan. Geus komplit taklif ngaranna. Nah, kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Bani Adam Hawa berikut keturunan anak cucu Adam urang kuari. Immain sertia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit. Imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia. Geus sabaraha rasul ti baheura teh. Nabi marebuan nabi, rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna. Lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul? Rasul. Nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha? Teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul. Aya di lembur panaya nu lain da eta mah. Yunus eta mah. Yunus buang kawarah teh. Nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul. Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabara di anakna ngan eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh dari nundutan aing. Tapi itu salah kan Ismail anak Ibrahim. Asana salah. Nu bener sia. Ibrahim anak da burung. Pugus ya. Tuh ngaji nundutan bakos gitu. Ngaji nundutan bakos gitu teh. Masyaallah. Nu bener sia coba aing supaya yakin. Asana Ibrahim anak, Ismail bapak. Sia teh aing sih nu salah sebenarnya. Ya Allah ya Karim teta iga salah kos itu gadekeun ngaji teh. Nah Isa rasul terus namun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nyana ngawurukan incuna gade wagi dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge hah nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu yang udah lain deui aki-aki blon nyana pede bae di ngaurukan incu imma ya'tiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teh nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram
haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati. Unggal Rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yaqussuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat, berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina, urang Gaza, nu kuari keur di perangan jalur Gaza, Gaza urang DJ Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana urang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantak nya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kiih ge bengkok keneh. Kiih bengkok keneh. Ngisan kudu diisangan nyana geus talar Quran deuk kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah atuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi amprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kangjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa lanjut teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu biha min alam." Tepan panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watuh. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia teh cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat ceun nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana karena sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae, aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ai geus teh.
gitu cek Kangjeng Nabi masa hebatnya satu ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Bogor. Masya Allah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i. Sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi. Aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu, Taurat mah kieu, aya ge ngan sakadar sakitu. Teu nyaho urang babagan dina Zabur, babagan dina Injil, dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna. Lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati. Nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad, yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat, tentang syariat-syariat, tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya, atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakana kasyirikan tina kasyirikat. Berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah, ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ti kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu mah budak ieu tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha pamanittaqa iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslaha ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun di diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu
taqwa aslaha moal aya kasieun ka hareup lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yazanun nu katukang yazanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yazanun ngaranna cicing bae kieu keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajo pan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang pan harita jo pan aya 250 deui pan harita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank eta ngarenungkeun nu enggeus yazanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di hadapan jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awake kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae Kak geus aya di ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kieu kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawabna Kak nah naon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta. Iya, babadi taqwa waslah. Cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kahareup moal aya kasieun, nu katukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenong sagala aya golek baheula mah panda sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieuna we aing geus eureunnan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak pan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat ngan bareng jeung eueuh mah nya tobat ku situ Kak ulah loba ngomong sia tuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku hari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya orang kuari di zaman Kangjeng Nabi orang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat orang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kahareup moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kahareup bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun sorga berarti
Masya Allah yakusuna alaikum ayati dibaca mengenakeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teu budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP mun dikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga sial kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum ayati tarolah tamaka heurian ieu kumaha digunakeunana beureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilap nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung rek nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cekna sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya kari tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus teluhan tapi Allah mah teu mentak takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayang ngahirupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu wallazina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan surik manehanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk biladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia wastakbaru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman ngata ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min
Zalikuari Amerika kerja di Raja Inggris, Jepang, Jerman, negara-negara kafir lah. Terutama mas sekutu-sekutu Yahudi tentang jasa. Karena gitu katauhidan. Terus kebelah dia kafir. Kuarina nu menjulang nyenan hotel, menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard. Teu percaya dibere katutup bae. Teu percaya nyana. Nah, ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang, tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard, percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah. Tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat tita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu. Kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus goreng sangu makan endog di sial. Kambeu kitu kurang seungit jasa, masya Allah. Aju ngarokok deh. Mending lamun sararugih mah deui di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1, 2, 3 1, 2, 3 ngarokok cus. Motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak. Jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Nah iya iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat. Ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Panyakitna ngan saukur make bodrek dong, tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sanuna supaya nganculna mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga. Nah make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyahoan. Engke ngobrol pan ieu mangsa ka neraka heula. Oh sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol. Emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek teh aduh gan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ya ente mah ka neraka sakitu sabara aya meureun aya 100 tahun mah. Paingan peneng mah gede gitu. Oh yes. Jadi kajawa di dia penengna. Mantak dipermasalahkeun, ditanyakeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, penengna terus-terusan henteu. Jadi makin hari makin ngaletikan, kayak ngaletikan, ke leungit set. Nan angel tetep. Ya Allah. Atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Oh, ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae geus. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan. Beusi nyana ka neraka. Izin kan engke. Lila, nah lilana sabaraha? Oh lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka. Kaharti kan, mun di neraka 10 tahun, nah ieu leungit 10 tahun. Mun di neraka 20 tahun, 20 tahun. Mun di neraka 1000 tahun, 100 tahun. 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di neraka sapoe ka sorga leungit.
ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah waka kapal ngijing jelema nya di pager kieu we lah apa itu kajawan jana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai aing paling nggak ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan ngan ku ari ngajelaskeun ana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh. Nah, ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio. Aya deui cenah ieu meunang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup yes banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya bapak ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tangkal caringin ge ngalamun nya tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun eta sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya nu ragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae aing cenah maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka. Surga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae we. Ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka.
Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh, bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, Gus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh mah angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jakna barang diteliti di neraka painggan cepet orenganan doh improna aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan penelitian. Sial teh Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Para pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha teh lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri. Atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang eueuh nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Jadi pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.